mungker teh. Lamun berjamaah baik kurang mah anu pendek, lamun ya teh panjang ulah dibalik-balikeun. Ulah dibalik-balikeun salat. Jeung dina hadis Kanjeng Rasul teu pernah ngalarang nyegah jalmi anu salat gancang. Tapi sok Kanjeng Rasul kantos anu ngalarang jalmi anu salatna lillah eta. Jadi kumaha anu salat anu kumaha atuh salat teh anu seimbang. Nu tengah-tengah gancang teuing teu lila teuing teu. Nu penting urang teh hadir teh hate dina waktu eta. Jadi ieu aya naon? Aya hiji aliran hiji sanad gitu nya. Sanad dina upami kelepatna Ibnu Abbas mulai kana hadisna teh. Sanad salat gancang gitu. Salat gancang. Nah cenah abdi teu pikir ka salat gancang. Ya sieun kaburu setan ngagoda. Kayak gitu sampai gitu. Pan urang teh Allahu Akbar, nah setan teu ngagoda. Dikerek-kerek kurang teh kumaha teu inget ka Gusti Allah. Tapi mun teh mah salatna tarapi Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhan 3 kali we. Subhanal azim wa bihamdihi subhanal azim sami Allahu hamidah. Lil samawati wal ardi Allahu Akbar. Emu teh terus. Tapi lamun kieu mah Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Lilal kaburunan setan teh goda. Ka mana mendi we otak teh. Sami Allahu liman rabbana lakal hamdu. Milkus sama. Lilal kaburu ngagoda setan teh. Eta ngagoda-godaan setan anu kana hate teh. Jadi orang teu tiasa bayangkeun jalmi nu lami eta husu, jalmi nu sakedap biasa. Da husu mah urusan hate. Nu penting dina tata cara fikih mah dianggo ukuran non tergesa-gesaan teu nah qadrut tumanina. Saukuran tumanina. Nu maca tumanina teh saukuran maca subhanallah. Gitu. Dina mana? Dina ruku subhanallah. Panjangna teh sakitu, paling pendek teh. Sami Allahu liman hamidah. Eta teh sakitu ge suka. Subhana rabbiyal a'la. Paling pendek teh sakitu. Hiji we cekap. Eta ukuran tumaninah teh. Anu ngajantenkeun lamun gancang teuing batal salatna. Gitu. Komo deui lamun dina rukun qasir teu kenging rukun qasir. Rukun qasir teh 2. Iktidal sareng duduk di antara 2 sujud yang panjang teh. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu minas samawati bil ardi wa min syarri ba'du. Eta teh kaing atos kita atos langsung. Ulah ngalamun batal salat alamnya darukun qasir kecuali lamun geus kunut heula. Eta rukun qasir lamun lami di dinya batal salatna. Rabbing firli. Nah tadi Rabbing firli tong panjang teuing. Beres wajibun warmani wani apin waqani, langsung sujud deui. Ulah ngajanteng di dinya rukun qasir. Biasa batal salat. Ngalamun we ke Rabbing firli teh da anu ngalewat teh. Haban we tingali. Batal mah teu. Ningali mah ngan eta kulamina cicing di dinya dina rukun qasir bisa ngajadikeun batal salat. Bari ada sebar rukun qasir bisa batal gitu. Nah, eta ulah tergesa-gesa. Jadi